abah umi mah alhamdulillah atoh abah bagja abah urang teh nya mesin gaduh sakedik oge geuninganan tuh gaduh tegal urang teh pepelakan eta teh jeung saha abah Alhamdulillah. eta teh kange saha abah kange anak incu urang alhamdulillah tah kitu Gusti astagfirullahaladzim cing atuh bah tos sepuh abah teh ngerokok wae teu sieun dari abah Dari umi karek nyeunut ieu teh. teu sieun Sieun naon? mau teu mi sieun Sieun aya korek. Jeh, tinggal hurungkeun deui hirup deui. kalakah heureuy ieu mah umi mah Heureuy serius. kumaha? Kalakah ngajak heureuy ieu mah serius ah. Tinggal ngahurungkeun deui, hirup deui rokok tuh. Astagfirullahaladzim. Terus ayeuna ngaladeungeuna atuh bah batu Di mana? tuh. Anu ngalatutut seueur. Oh. Anu anu mancing ngalalau seueur. Umi nu kitu mah gampil. Ta ayeuna abah ngalah heula sange rencang sangu. Kitu mah gampil Nya. atuh. Muhun. Gampil. Sok. Abah angkat nya. Nya. Ku umi doakeun nya cing kekengengan. Sange bola tuh. Ya. Abah apa? Hati-hati bah. Ya. Di atasnya kayaknya. Tuh hararese zaman kiwari mah yang andeungeuna aya we si Umi mah urang dari andeungeuna teh. Duh lumayan ya. Aya hiji ge ya. Astagfirullahaladzim, ari abah nuju naon ku kurusukan di dinya. Kan piwarang Umi tadi piwarang milarian pandeungeuna. Abi mah miwarang teh abah mengala lauk atau napi ngalatutut. Hese lauk susah. Milarian simut nu aya nu gampang. Astagfirullahaladzim, piraku abah, umi rek dibere simut. Ya wajar Umi wan baceo si gabeo pasian simut. Itu mah Dasar. Nurus tuh ini masalah kita. kemesraan ini. Abah, antosan umi, tulungan heula. Cik budak ngora we atuh. Astagfirullahaladzim. Si abah mah. Cing atuh bah menikah mamesraan we atuh bah si abah heula urang Kemesraan kumaha da geus keluarga atuh ayeuna mah. Si abah mah Boleh. Heeh. Sarika lawas dia. Tempatnya ya. Atuh bah nyanyi deui bah. Geus siga abah heula mah. Kumaha cing hau. Kemesraan ini. Aduh, abah kemesraan ini. Cepat berlalu. Bah kupingkeun. Kumaha? Nya urang teh rumah tangga teh nya tos wangi. Lumayan. Lama keur ngora abah mawa kemana-mana geuning umi teh. Kamana deui atuh. Nya bah heula mah geuning ka Ciburuy. Ciburuy. Situ Ciburuy. Terus kemana deui? Tangkuban Parahu. Ka kebon binatang. Kebon binatang. Nah, ari ayeuna mah Jadi mana kamana deui atuh. Cek abah rek naros Umi. Naon? Ari abah sareng Umi teh karena naon nikah teh? Ya karena jodoh ari abah atuh terus karena naon? Ya karena jodoh mah nyatos, ulah kemana-mana dah jodoh mah teh kemana-mana nyatos, saya cicing di dia. Astagfirullahaladzim dasar. Jadi teu kemana-mana urang tos nikah. Tuh, nyatos, jadi dia orang Atuh ngobrol. bah, apa kitu mah bah heula tong nikah we. Urang teh bobogoh. Mohon,